yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lalumpatan ke di akhirat teh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dulur kakak ngomong kapanggih jeung adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina. Ya teangan kabeh ku adi-adina, dek lumpat ka mana atuh engke di ditu, jaka ditu seuneu ka dieu seuneu. Lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot adina teh diberes ti ketika can geura modar sia ke di akhirat anggeus di hareupeun Allah nu kuari nyandung hiji dua tilu opat tapi teu ngalapakahan geura pae sia di akhirat diudang-udang kuno kolot sia kajen kuku make diudang dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka moal beres kuari huahehe di pengkolan jeung tukang ojek engke sia masya Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput hehe sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae lompat ka dieu cak malaikat mau kemana nggak ada tempat lari lompat ka belah ditu cak malaikat arep endi sira arep melayu endi ora nanggon melayu ning kene mah malaikat ta orang Jawa Timur masalah ta lompat deh ka ditu mau kemana ya nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada orang kampung Melayu kan jenis hukum lupa capek jadi benang-benang oge kapan jeung nu boga hutang diaduk sidang di dirinya saudara hutang bayar eueuh duit pan di akhirat mah mana aya duit eueuh duit eueuh barang geus egel geus eueuh spotek geus eueuh bank BRI segala Citibank geus arareueuh nah lantaran nyana nuntut duit warima amal bagus sia ka dieukeun amal bagus tomplakeun kana boga hutang ternyata amal bagusannya nama jore puguh hutang teu kabayar teu boga amal bagus amal goreng anu kahutangan teu beukeun ka nyana masya Allah tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang di hutang duit teh dibayar ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun mana nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusana kagorengannya dikaditukeun tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih geus di akhirat bae lain lalagaan teh kos kitu ya saing geus tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena ge di akhirat bae ulah yang ngomong di akhirat ongkoh ka tukang teluh ongkoh ulah gitu ya tenang geus kumaha Allah aing ge di akhirat lah ja bakal parareh ieu eta sieun jasa ta urang di akhirat di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun kuari urang teh diudag-udag jelema masya Allah rugi ka bina-bina tan mantap maning diselesaikeun di dunia keneh boga hutang baheula 100 juta duh aya aset ngan sakieukeun panggil maka dia aing henteu teh ge boga hutang ka sia 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia aing sia ieu terus terang bae deuk ngahampura atau ngabebaskeun atau kudu diganti ganti tah aset aing teh sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha sakurangna tah sia tah sakurangna tah aing mah geus sakikieun aing mah beak tang geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu geus atuh jare sakurang nama geus aing dibebaskeun plong hate atawa sajar kuku mah aing mah tetep bae sasesana aja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeg mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae aman ke di akhiratna tah aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae
dina Al-Qur'an mat tajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Cai nang ke di akhirat teu kudu make wafin. Ente kudu make paralon ke ngolocor sorangan, heran ke bakalna di kamar urang cai lalempangan sesuai jeung kahayang urang. Cenah hayangna gede-gede, cenah hayangna letik-letik, teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu. Cai teh sing kolocor tahtihal anhar, dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek. Itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin henteu sejuk teh aya. Pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh. Pasok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang. Teu cupar atuh kunale cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah. Cai ngolocor tinggal ngolocor handapna laukna hansip pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat, sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak nu batuk-batuk acar. Neuleuh ka gigir aya sakupi. Belah dia aya apaan saletik-letik dia lah masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diri ayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pamajikanna ngeunaan teh Kak, woi luar biasa ceuk. Teu kurang gula Kak. Entuh. Cak pamajikan na edan tanaon salah gue aing. Jate digulaan ku aing. Tapi suasana ngeunah. Tapi coba orang boga hutang. Begitu hujan gede letik, boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh. Kehujanan kayu mau bisa masak. Neuleuh kapang beasan beasa weuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya Kak, sedang eta gulana pahit. Pahit. Kopi meureun gimana? Ja kopi Kak, kapal api ya Kak, kapal perang teman kapal api. Geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae ge pasti boga nu anyar ieu kajen kumaha ge ieu. Tah eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang. Eueuh beban masalah, Masya Allah ngeunahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan ka cai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu Akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah. Duh Masya Allah beres ngopi bebeja ka pamajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Qur'an. Masya Allah. Ieu mah dunya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah.
hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh. Sederhana teh. Ngaranna nikmat jasa Masya Allah. Komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik wari ka akhirat. Jadi naik ke 60% beratan ke akhirat tate urang waduh tahu geus lain deui. Geus lain deui. Naik deui 70%. Masyaallah beuki indah neuleuh. Kasih eta teh indah urang teh nikmat. Ngeunaheun ka deuleuhna. Ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum. Sakadar kendaraan sepentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu. Beuh bakal nikmat. Urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun. Urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam. Nganikmati nu aya ge jasana moal beak ge sasyukuran ka Gusti Allah. Cenah. Aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu. Ih tita kusaha. Ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunana mending ibadah we. Ya, ibadah itu teh dahar mah. Sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo sajageuna teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Cenah. Ribet malah aya jelema teh ribet. Kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun. Toko geus boga, mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae. Nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid, pake majelis taklim, pake pondok pesantren. Deuh. Eta mah geus mantep jasa geus. Masyaallah. Bapanjikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba. Aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten moal aya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae. Salaki teh diparak milu gering. Aturan mah pannyana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkarak we kala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Da kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering atuh beuki gering kabehan. Cak salakina geus urang gering berjamaah. Tak eta tadi dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial. Tetep jada kajian teh gua teu kadenge. Direkam ja aya tak daengekeun tah. Teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun. Teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun. Datang ka di Arab-Arab cak salakina irah ieu keuna ngadengekeun. Eueuh salakina dibandingkeun. HP-na besi disetel. Tanyakeun ku saya, HP ka mana ku budak beureum ngaju dibanting teu beueuh ku nyana. Eta kumbung-bungna ngadenge, ieu ngaji ka mana ieu ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Ieu poe ieu teh poe kiamat, yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balener kabeh. Poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuai. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya. Cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula. Salamet anjeun mah isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia
Isa ku anjeun Isa tapi ternyata ibadahna kasiapan siapa makhluk aing pan siapa hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong nah si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrah neraka naon eta ngagebrah aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrah luar biasa Tamangus pohara aja ngagembrah ngaranna. Neraka geus ngagembrah hurungan luar biasa. Di deuleu di handap pualah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneu. Geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu guala aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua wae pemandangan anu luar biasa sieuna tah cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud ka dieu gegeraan wahai ahli duha ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu nu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa. Lolo ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Lolo ka kenca seudeu ngagebrah. Berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Lolo ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surgana teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ka RT mah tetep bae rajanya na
Jayana naon ngalapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat dengan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing. Siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna. Camat aya waktuna, bupati aya waktuna, kabeh aya waktuna. Tawan teh pakota patula batali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae. Isuk aing dahar di Inggris, sore di Paris, sabar sia. Isuk-isuk aing dahar di Singaparna, isuk di Singapura los. Kumaha sia bae tah mah. Pohon ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timit nu putih jasa ka nu hideung jasa los. Aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los. Urang Belanda beureum tah lain putih los. Hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los. Kumaha sia bae. Hayang nu jangkung cenah India ieu mah los, Pakistan. Los. Hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los. Hayang urang Turki nu gede. Nu gede jasa. Sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung. Ka mana jelema eueuh nyaba. Tah, ya di dunia mah ya waktu. Tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun. Tanpa mamlih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat. Jang teh bakal pae. Salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu. Tapi nu jelas aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah. Lain Isa, lain Maryam, lain roti, lain kayu, lain si Gotama. Geus pokona mah aing mah lain, pokona mah Allah hiji. Salegi aing bisa aing ngaji, aing salat, aing puasa, aing zakat. Harta aing ka dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu. Deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat, puasa, zakat, harta. Datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun. Jore amat sholat ya. Itu buku pegawaian saha. Emang sok khusuk. Tilok nama. Aju, atuh hayang nu bagus bae. Ieu sholat nu jore teh kos kieu, tadi bentukeun buntutan. Terus kira-kira embe mun aya buntutan, amun aya buntutan bagus teh jore. Teu jore, sholat sia mah leuwih jore tibatan embe. Nu ieu mah nu saurang ngobrol, sia unaonan, buntut mah ngahuluan. Ngarobrol dan nu teh harusu teh. Nu teh harus teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus. Lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan. Rakaat katilu teu husu eueuh buntutan. Rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan. Aya naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tambang geus pokona. Azana mah rombongan eueuh huluan kabeh ieu. Nyala ngarobrol ke di akhirat. Aizal aing buntutan, aing huluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu teh. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu. Isin urang dia salat urang dikitu-kitu Gusti. Malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin. Di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun, lain saperiode 2 periode, lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abad. Begitu urang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah. Tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid. Malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna. Keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge. Rada nundutan pas bab eta tah. Emang nusugi mah kitu. Nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok. Bab jariah ngarokok nusugi mah kitu. Mun nu susah mah
bagus jasa sebab nu susah mah yang dibere pan sugina tuh daek mere nanya kan sugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ya aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk geus dikanarakakeun ka kana percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan, la yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga caneuleuh boroneuleuh ngambeugeun teu ka neraka caneuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nubogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang dek disalamatkeun dek dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana jata mah iya Gusti Allah tak kos kitu tak urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh sieu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mah ning ka Gunung Sembung
isiana naonan teu ka Gusti bae abdi mah teu ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku aing ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar biasa tanu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang'azamun nadzulan panggede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa kalau bajasa tak boboko bakul bakuloa godag boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tak bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag guys mandak sia segede godag ngomong kalau taheula eta Masya Allah bahasa Inggris kan lalu waru-waru lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna kaya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa isi na langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu
aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami wal afrod berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katutesina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapa urang sanajan indung bapa urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ta bapa ta ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deh bah ai pangeran Allah sih ngameunagkeun main kopro ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolol keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ta ku lingkungan mentak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak we deuh lingkungan sing ade masyaallah nu mantak urang dek nyieun sakolahan mah neangan nu rame tapi kunaon tuh dek nyieun pondok pasantren mah neangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig ka hijina ge udah ada tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi ulah batak ge jelema carang nu nyieun pondok pasantren dia cuma nyieun pondok di itu embung lah punan rame teuing embung embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh pak ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu bade jauh ka dieu tuh tadi dinya tah emangnya nama resepna jeung kuntilanak coba ge nyieun sakolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun neuk nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieuneun eueuh murid teu sieuneun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh we nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame moal aya tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren mah ditilok ngitung sungsuhunan boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh coba cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pasantren walayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal aya cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapa lah bapa ge geus kos kieu mondok we sia ka ditu geus pae da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadenge anak bupati mah santren tapi calon bupati mah jangan ngadegetan kiai
dek calon bupati kiai di bawa kita ngomong tarling dan lain sebagainya tek bengek hayu kiai teh kita ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia mesti nyungsep enggak bejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi bupati nu geus nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah saga naon sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeuli baju bagus kula gitu kene bu samarenda loba jasa cenah pentung tuh sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhunnya dukungnya bener hari mah didukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh cek masyarakat kiai nu tolol ada lo tolol kabehan mungkin cek masyarakat mung aing mau ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing nyatuanna sarua lah mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang ke kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan Masya Allah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek eta geus ulah ya urang kieu iraha meunang untungna cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun yo carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah mangan taina di hulu kita hurang blon teh hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nang nyieun nyana
batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima meta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aita na ieu geus bae ta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aita na bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari ara'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ra'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di maknaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir ara'aita teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah ara'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi ta'ala in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah teu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu mah kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab blon dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal mentana mah ka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon ai nyembah ka batu ai nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir Kuari leuwih blon malah mah tuh teh lu baraheula teh ku karar itu tah au atatkumus sa atawa datang ka ajeuna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi ke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka
palingnya terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi. Tidinya lah ayat 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsun sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya. Eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur. Nah ya diperkirakan ragagna teh di Amerika ceknyana ieu mah ceknyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana derajat teh geus dihitung. Nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu dah bakalna ieu turunna di Amerika kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek jana eta dikacitrakeun we geus anta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji lah Ki Haji na ge sok kacitra ieu. Tadi itu gua jadi keur diopena digulak-gilak planet teh keur digulak-gilak eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada yuk bakalna di dinya nyana nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu, bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka handap. Ih atuh tah serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib. La yariful gaib ilal gaib. Oh nu nyaho anu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet layah paeh mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planet jang modar ya tuh geus bae nu penting mah urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah subhanahu batal hese teuing sih masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah di itu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneun di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid ceknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Ndek kumaha coba eta. Nu matak makin mantep kayak jana mah cokot senjatana. Hayo. Kuari mah sia kuari. Berangkat perang terus. Jadi orang mana jangan perang ya nak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah biar pada kenyang yang di atas biarin gitu Pak yang penting nggak perang aja ruh perang na geus eueuhan komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh meureun kakulu ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu jadi beres cekan aya aduh hayang perang nu kos kitu aduh ini udah hansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang mah lesu
lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah diulah-ulah perang nu penting aman, negara orang tentrem, jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba. Datang ke Kuwari, Irak mah Irak, sengkilang geus rarangsadan, dilihat ku kasat mata, apakah diserahkeun ke Amerika? Cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah. Keheulaanan ceknya. Malah berita ka urang mah tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar. Eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah. Jangan. Kenapa? Enggak ada mainan. Mainan sakira diome Pak. Tentara teh eta teh kayak Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Ye taneuleuk peta politik wakos itu mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu bantak kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dilegleg sia ku aing ayo bere aing ngutang deui sia ha kayak IMF tengah hutang awas ya, ha? Urang nu dikakecek, kos gitulah Amerika aset teboga, hayang nyaplok perang terus, hadang Amerika di itu perang yang ke Iraknya nanti hasil, kuari teh dipancing ku Syria, terjarawan pan di masyarakat mempajar dek perang dipancing teh. Pemancingan, ayo perang ke deui Amerika supaya terjun. Kurang lihat tinggal salahkah deui Amerika ujian anak kekesenan. Teu kaharti ku urang mah, woi, kunaonnya Syria perang deui keur dipancing. Ayo Amerika kena turun tangan. Kena datang, kena asup. Ujianna sakali ngabom deui rarangsadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mentak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing becak Iran dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu daekeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing geus loba dana mentak urang bae nu dikagejeg mah teka rasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu kah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorak sia bareunana teu nyaona mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangan di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu iya orang iya kokonso Amerika iya kedua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang menceritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dek dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh kamangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun dan pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubungan anak ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek gara teh sia subira rakyat geus beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon ke boba da eta lu bakal diangkat acak-acakan negara ujiana
bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayeu rek mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yad'una syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngersakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetap nyada ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah satjasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jeroana dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi trifungsi multifungsi geus teu kudu make tihang-tihang ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat beres Jumatan hiceunan eta jadi bae badminton di jero jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh besi dek transaksi besi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos gitu Masya Allah masjid mah lain sambarangan ngomong ge ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah PKS tadi salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas didinya Jumat didinya salat didinya badminton tenis meja didinya nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya urusan ekonomi didinya wah hajatan didinya nanggap band didinya sarua iya bata ge nanaon ade jelema kokos kieu iraha itikafna oh bari nonton band ge itikaf mah teu nanaon tangkorak sia mah cabok bisa ku aing sia iya masjid teh geus di kitu dak alhamdulillah ka urang mah tapi Yogyakarta bagus berhasil sabaraha tanu dibangun seperti eta Jakarta kitu keneh nah di berbagai daerah Banjar tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu sing serikeun ku kiai-kiai ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar geus kuari mah tinggal jenggotnya saja naonan geus PKS sing ade geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah mana tah Al Ittihad luhurna masjid handapna kos kitu sarua ngan tadi luhur doang kebal-kebal mah kaluhur sarua bae hampir nih paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang kana neraka mah gua ngan ngabejaan doang kurang mah ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bacara pepetek inget ka Abah kalau inget ka dongeng apa bisa anda Abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade besi aya nu kieu cak jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisa anda Abah dongeng Masyaallah nu mantek ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai Oke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamana pepetek mun teu dicabok sia ku kiai
Ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae nya kula mah dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati bisaan jasa. Masya Allah tukang nasehatan pepetek pangheulana ka jaring nyana atuh disengsirikeun ku lauk nu sejen pancena mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya seuri tah lauk ge seuri ngeusirikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring tah eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin aduh Gusti Allah bagus jadi kiai pepetek tungtung nah bejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahante geuninganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnala tanpa hukum padoa lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jangan teh nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah menta na teu ka sasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngaleungitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan sauna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumuleja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir walaqad arsalna ila umamin min qablika fa aghadnahum bil ba'sa'i wad-dharra wallahu alam bimuradi Muhammad ye maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa memeh na deui teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim memeh na deui berbagai ka nabi-nabi aya Nabi Sulaiman Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna Nabi Lut eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa henteu dibohongkeun heula kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman henteu dibohongkeun heula sarua kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi dibohongkeun heula sarua bae kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi henteu dibarongkeun heula dicemooh dikucilkeun diusir dicaci dibaki unggal rasul kitu Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena heueuh orenganan tuh mantap urang ge dakwah ka lembur aju nu ngadarangekeun balik ulah nyeri hate ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun orenganan rohna teu nyambung roh panu endek ditarima teh roh nu neuk narimana ucapan kiai teh nu narima urangna roh lamun cau sungut cau mun cau sungut tah kos kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana roh urang mah murni roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima sanajan tukang main ye nyana tukang main
nyana ge sadar ulah nur turun kieu eta teu bener cek nyana bener tukang wae dia mungkin nuturkeun kieu ulah ka anakna ulah ka dinya kalau itu baik kieu bener emang abah bener ulah nyari abah bener abah ge teu bener atuh nyaho kadu bener mah ngan abahna can bener jadi nyaho abah ge kadu bener mah ulah kasih eta teu bener tah lagi gol karta mah nyahoeun tan nu mabok nu main nu judi nyahoeun ulah ka dinya teu bener kiaina padahal nyana ge bangsana lamun ditaliti bapak ka ulah ka dinya teu bener emang abah nyaho teu bener sarua jeung aing pan sarua jeung aing antri di bupati aing kesangan nyana kesangan oh jadi nyahoeun berarti tenang Muhammad cek Gusti Allah kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri kesulitan kesusahan kasangsaraan lantaran teu nyerembah ka aing dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul teu diturunkan hujan ku aing kena teu bisaeun melak pare teu bisaeun melak nanaon teu jaradi ku aing lamun geus teu diturunkan hujan moal aya kokocoran hujan cai ti mana-mana hese sia dahar geus hese tah pepelakan teh nah ku aing ditambah di cuaca panas cai eueuh jang mandi-mandi aja rasakeun coba Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadain
dugi ka poe moal aya deui nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua